Hiji mangsa anjeunna nuju menekung dina batu pangcalikanana. Harita teh wanci saria kalayung. Piripis hujan poyan mawur pating dumeling. Naha atuh ari kolebat teh aya istri geulis. Ku anjeunna ditetep eta istri teh keur jongjon bae ningali ka anjeunna. Barang kareret bangunling semen. Api-api pupat pipit kana kekembangan. Bet teu ku hanteu cek dina manahna tangtu ieu teh gogoda moal boa ipri anu malih warni rek nyasabkeun aing. Anjeunna negerkeun manahna muntang kanu kawasa sangkan ditebihkeun tina gogoda rancana. Lajeng sasauran, "Ih, ulah deuk ganggu ka kami. Lantaran kami mah teu niat ganggu kanu lian, geura nyingkah kanu anggang, sabab mun anjeun ganggu ka kami sumalindung ka pangeran, sarta kami percaya moal aya nu bisa ngaguna sika satungtung kami aya dina panangtayungan mantena." Tapi eta anu disangka ipri teh batan nyingkah mah anggur emok manitimpuh. Putra Arya Wangsa Goparana bet jorojoy rasa tresna ningali anu geulis calik andeprok dina cadas. Pok ngalahir deui. Naha saha andika teh dititah nyingkah anggur andeprok di dinya. Nun satria anu lineuwih sim abdi teh moal waka nyingkah saupami gamparan teu acan ngadangu piunjuk abdi. Nya hempek atuh geura cacarita kami sejang ngupingkeun. Gamparan abdi teh nuju ngalanglang marios tempat-tempat anu janten erehan sim abdi. Hatur uninga sim abdi teh sanes ipri nanging saestuna putri jin. Wasta endang kusuma ratuning bangsa jin. Nuju ngalingling di mega miring bet ningal anu hibar dina pucuk batu agung. Kantenan sim abdi teu kinten hemengna ningali cahaya aheng. Margi eta anu ngagebur teh sanes cahaya alami lahir. Enggal abdi nyirorot kasondong gamparan nuju menekung munajat kanu kawasa. Gamparan leres ge abdi jin anu ngagem agama Rasul nanging rumaos balilu seueur katuna. Kabita ku cahaya galih gamparan sim abdi bade masrahkeun diri hoyong diwurukan bag-baging kamulyaan hirup. Saupami gamparan henteu kersa nampi nganggap abdi bangsa ipri nya abdi moal kapapanjangan moal kumawantun ganggu ayeuna ge seja undur. Kitu piunjuk nu geulis. Kataji ku pok-pokanana putra Arya Wangsa Goparana beuki sidik ka anu aya di payuneunana. Cek manahna aing teh lain lalaki leumpeuh yuni beunang kapangaruhan ku kagelisan. Tapi Masya Allah aing muji kana kabinangkitan pangeran hutan aya anu geulis cara kitu. Dina hate aing teh aya lahan anu hieum tara beunang di caangan. Naha atuh ayeuna bet ujug-ujug halegar cahaya soca nu kitu. Meureun eta mutiara biru di jaladri. Mun hate engkang buana soca eulis teh srangenge nu ngahibaranana nimbulkeun warna di mana-mana. Bet ku sakedet netra pisan aing teh asa geus robah. Astagfirullah. Pok sasauran, "He Nyai putri nu geulis, hampura engkang geus langsung saur ngan bae Nyai teh kaliru ngahargaan engkang leuwih tina mistina. Cenah menta diwurukan bag-bagan kamuliaan hirup
kumaha petana da engkang ge hemeng keneh, puguh micen maneh ge kunaon kutan. Jadi Nyai ulah deuk kabelejog. Gamparan teu sae ngalaipkeun salira. Da abdi hamo kalau kapan sim abdi teh putri jin anu mungguhing bangsa jin henteu kaalingan ku jirim. Paningal teh nembus semu teu kahalangan ku cangkang. Nu alus katinggal alus, nu goreng katinggal goreng. Kitu gamparan menggahing di bangsa jin. Nyai kumaha bisana engkang kudu ngawuruk nyarita ge geuning katutup saur ku Nyai. Lain bebenjon puguh engkang teh keur ngilik-ngilik ajen diri, mudag-mudag gurat awak sorangan, tapi can katimu keneh. Meureun kalimpudan ku lalangse, tetenjoan teh teu daekeun cekas bae. Sugan enya ari aya Nyai mah engkang jadi nyaho ka awak sorangan, aya geusan babandingan. Nu kasep anu kaceluk satria lungguh, nu ngantungkul kana elmu, tanggah kana panalar teh anageus tepi kana mangsana mah beut teu sakara-kara. Iasa ngalelemu manah nu geulis, sarta teu kapalang wani nyumpingan alam kajinan, mundut nu geulis ka ibu ramana. Tepi kana takdirna kajodokeun ka Putri Endang Kusuma, geuget oleng pangantenan. Dina hiji mangsa aranjeunna keur calik paduduaan, carogena pok sasauran. Nyai puguh nya Nyai teh geureha engkang, tapi engkang teh saenyana asa can apal ka Nyai teh. Ceuk Nyai mungguhing bangsa jin, henteu katalian ku jirim, tapi sapanjang rerejengan geuning rupa Nyai teh angger, geulis andalemi matak geuget hate engkang. Ngadangu kasauran carogena kitu, Nyai Putri imut bae, ngagelenyu pok ngawala. Bet ku abong teuing gamparan mah ngageremet bae manah teh. Panginten saur gamparan, najannya maneh geulis, tapi eta mah ukur geulis jijieunnan, geulis mamalihan, nu sanyana mah boa. Mana rupi abdi anu sayaktosna. Gamparan mah puguh manusa, sanaos linggih di alam kajinan, raos mah ngancik dina rasa manusa. Gamparan manusa mah dipaparin wujud nu baku, demi bangsa jin mah sanes kitu. Wujud lahir teh teu angger, tapi tumut kana wujud batina. Di bangsa manusa mah aya nu lahirna awon batina geulis, atanapi sabalikna anu geulis lahirna awon batina. Ari di bangsa jin mah teu tiasa kitu, mun batina awon lahirna ge moal teu kitu. Sabalikna mun batina mulus nya lahirna ge mulus. Upami hate abdi kotor, gamparan moal tiasa disumput-sumput, nya abdi ge tangtos janten ganderewo. Tekebat sasauranana kaburu digabrug ku carogena, saur carogena ngaharewos. Nyai mah geulis lahir batin, matak engkang tepi kalugay ti patapaan oge. Gamparan mah geuning nalika teu pangawitan mah sim abdi di parancahan, disangka jurig nyiliwuri. Tembal Nyi Putri. Rumah sabae panon engkangna meureun keur lamur, saurna bari gumujeng. Tuluy mah kajadian seperti biasana antara nu silih pikageget.
Lami anjeunna aya di alam kajinan teh pada micinta babakuna nya ngawuruk bag-bagan kamulyaan hirup nurutkeun ugeran anu diwulangkeun ku Kangjeng Rasul. Laki Rabina runtut raut pada satia satuhu. Kaparengkeun kagungan turunan istri pameget, nu istri kakasih Raden Ajeng Endang Kancana, nu pameget Arya Surya Kancana. Sanajan geulis lila betah bumetah sareng nu jadi putra garwa, tapi anjeunna osok bae aya ras emut ka lembur. Emut ka ibu ramana, anjeunna ngaraos parantos sono hayang tepang jeung papada manusa. Osok sering anjeunna ngumbar panineungan. Tangtu bae akhirna mah katangen ku nu jadi geureuhana sarta kasurtieun naon anu jadi manah anjeunna. Dina hiji mangsa Nyi Putri sasauran kieu. Gamparan ulah jadi mana? Da kusim abdi ge parantos ka emut. Tangtos bae gamparan teh moal nya betah saneng-enengna di dieu. Gamparan teh tangtos palai tepang sareng papada bangsa manusa. Kapan gamparan ngadon angkat ka pucuk batu agung oge tina palai uninga ka sarira, palai dugi kana martabat kamanusaan. Salami gamparan linggih di dieu tebih ti alam kamanusan. Sadidinten pagilinggih sareng bangsa jin, manawi gamparan langkung paos kumaha babandinganana antawis bangsa manusia sareng bangsa jin. Ku kitu teh manawi tiasa janten raratan kanu salami ieu dipilari ku gamparan. Ayeuna mah saupami bade angkat nyanggakeun kana kumaha pangersa sim abdi mah tangtos ngiringanana. Ngadangu kasauran Nyi Putri kitu anjeunna ngaraos kagagas. Sok sanajan kitu beuki diemutan beuki karaos leresna kasauran geureuhana teh. Tapi ngadangu kasauran Nyi Putri sakitu leahna anjeunna ngaraos abot. Hiji dinten anjeunna ngalahir ka geureuhana. Nyai, kasauran Nyai tea ku akang geus dibeuweung diutahkeun. Nya engkang teh teu hade lali ka Purwadaksina. Engkang teh kudu balik ka alam kamanusan. Najan komo bae berat kudu papisah jeung Nyai katut barudak. Tapi hate engkang geus gilig. Engkang leuwih hade aya di alam kamanusaan. Sim abdi mah sejang ngiringan kana pangersa. Geuning Nyai mah siga teu berat ieu rek paturai teh. Anggur ngajurung-jurung. Aduh gamparan, piraku deui nanging kamulyaan gamparan langkung awis manan kaberat hate sim abdi. Mana Nyai teh mulia pisan, tapi naha mana tiis teuing, naha seuneu birahi anu bihari teh geus diceos. Gamparan jin mah didamelna tina seuneu kumaha diceosna. Panginten mantah pareum sadayana, seuneu birahi mah ruhai bae, mung hahaja di ruangan dina hate abdi. Pi ajangeun bilih gamparan mileuleheungkeun. Dangan engkang bae nu ti belat teh, ari Nyai mah puguh ratu, teu pantes nembongkeun ka sono nya. Tidinya wira tanu datar lungsur ka sagara herang. Didinya anjeunna garwaan sarta pareng nurunkeun rundayan, lajeng ngalih nyandak balad ngababakan dina tanah miring sisi Citarum. Tidinya ngalih deui ngababakan di Cijagang dugi ka pupusna.